Basar kawi nyaritana bari nahan nafsu dumeh tadi ku Kidor Gala disebut anu ngelehkeun manehna. Boa mangkolok eta nya anu kamari teh magat ka kuring ki si dogol nyelengkung. Kitu alus atuh mun kitu teh mah artina urang teh kudu jor-joran ka lembur. Urang tanyakeun wae ka si Abah pasti nyahoun, ceuk Kidor Gala bari ngareret ka Basar kawi. Nah kungsi kitu jeung si Jaka bentrok ilaing teh Durgala. Basar kawi malik mencerong ke Kidor Gala. Lain kuring tapi ieu anak buah kuring anu kungsi patlak mah. Lamun jeung kuring mah bilutna mah piraku kuring eleh ku babanyet bau cikur gitu atuh. Kidor Gala ngomongna deui-deui matak panas kanu hate Basar kawi. Akhirna bring we eta dua komplotan garong jeung jalma jarhat teh palaleumpang rek muru ka pilemburan anu maksudna taya lian ti rek maluruh Jaka Sinting teh. Anu kebenaran geuning istilahna batu turun kesik naek. Kidor Gala nu rek maluruh Jaka Sinting teh bet sarua ari pamaksudanna mah jeung Basar kawi nyaeta yang margasa ka Jaka Sinting. Ari maksudna asup ke jero lembur nyaeta rek narutul ka urang lembur. Da pasti cek pamikirna urang lembur teh nyarahoeun di mana ayana Jaka Sinting. Padahal mah saurang ge eueuh anu nyaho ka Jaka Sinting. Urang mana jeung cicing di mana-manana oge. Peda eta geus nulungan urang lembur nyelametkeun harta bandana anu digarong ku anak buahna Kidor Gala. Eta oge pan mimitina mah urang lembur teh nyangkana ka Jaka Sinting teh baladna Kidor Gala karaman macan tutul. Peda habasa harita Jaka memake kalung anu babandulna gambar hulu macan hideung. Gancangna carita sararea geus aya di tengah-tengah lembur. Atuh lain deui pahibutna urang lembur basana rempo anu datang. Anu maranehna oge da geus arapaleun ka gerombolan anu dipingpin ku Kidor Gala jeung Basar kawi oge. Sarua geus pada nyaraho anu saban-saban eta jalma-jalma arasup ka lembur geus pasti bakal nyieun kekacauan. Beh dituna bakal sagara dirampid naon wae anu dipikahyangna kudu wae ditedunan lamun henteu nyawa anu jadi gantina. Di mana kajedogna mangkalok begung teh anu katelah Jaka Sinting teh ha. Ayo bejakeun sia. Lamun teu ngabejakeun ieu lembur bakal didoro ku dewek. Kidor Gala anu harita langsung nyarak beheung salah saurang lalaki kolot anu kaparengan keur cingogo dina luhureun golodog. Atuh tibatan ngejawab mah kalah ngedeg-deg bari panonna burial buncelik eta lalaki teh bekat ku soak nempok Kidor Gala hari anu sajena mah geus lalumpatan kabeh oge nyelametkeun diri na masing-masing. Aya anu ka kebon, aya anu ka walungan, malah aya anu nyumput ka luhur para oge. Bakat ku soak ku Kidor Gala jeung Basar kawi. Dua urang drengkot garong anu salila ieu geus kawentar tara lengas jeung teu boga ras-rasan. Jawab sia teh. Lain bolotot kitu kehead atawa yang dipencit sia ku dewek ha. Kidor Gala kituna teh bari ngalugas bedogna ning ngurilap matak pawur anu nenjo tuluy diantelkeun kana beheung eta lalaki. Ampun juraga, ampun, tong dipaehan kuring mah, ampun. Kuring mah teu bisa
terang saeta jalmi anu dimaksud ku juragan teh. Pokna bali ngelepor bakat ku soak. Montong waduh kadewek sia. Sok kena bejakeun di mana eta mangkeluk teh. Ari sia yang hirup keneh mah. Kidur kalah beki garang ari Bahsar Kawi jeung anu sejenna mah ukur jarang jeleng we bari nitenan ka sabudeureun eta lembur. Henteu ngayakeun tindakan naon-naon da taya parentah ti Ki Durgala. Anu akhirna mah pok we eta lalaki teh nerangkeun sakumaha anu kanyahoan ku manehna yen jaka sinting teh ti harita keneh oge tuluy indit deui eta lembur. Maju ngidul lempangna kawasna asup ka leuweung hieum, leuweung anu paling angker di eta tempat. Atuh sanggeus ngadengeng keterangan kitu mah Ki Durgala oge percayaeun anu antukna mah bring deui maranehna leleumpang deui rek muru ka leuweung hieum sakumaha keterangan lalaki tadi teh. Leuweung hieum teh hiji leuweung anu arang katincak ku manusia. Ku angker-angkerna eta leuweung ulah boroning manusia cek beja mah aya manuk hibar luhureunna oge. Nya luhureun eta leuweung pasti bakal ragrag tur paeh. Kawantu leuweung eta mah panobanana para siluman jeung barakasakan siluman naon oge aya di dinya mah. Tapi da ari pikeun Ki Durgala jeung Bahsar Kawi mah seetik oge teu boga rasa sieun atawa seber. Maranehna mah kawantu sapopowena oge pan cicing di leuweung. Ki Durgala mah geus pasti warauh ka siluman oge. Komo deui ari Bahsar Kawi manehna mah loba babaturanana anu ti bangsa jurig jarian jeung siluman lok-lok bungaok naon wae oge. Jadi teu jadi halangan pikeun anu duaan mah. Ngan lain deui pikeun balad-baladna mah boh balad Bahsar Kawi pon kitu deui baladna Ki Durgala. Maranehna mah teu sirikna kokoplokan bujurna teh basa mimiti asup eta leuweung teh. Deka mending kene dirempug ku maung we tibatan kudu gelut jeung siluman barakasakan mah. Ih sieun uing mah ih. Ki Badrun ngaharewos Ki Sugri. Ki Badrun ngaharewos ka Ki Sugri bari kupuridingan. Lah kurangan geuning akang mah pira oge jurig dasongan menyan oge kabur atuh. Ki Sugri jiga nu heueuh we gede kawanen padahal mah manehna oge sarua we sieun. Kandeng sia jiga nu heueuh wae kan. Ki Badrun nyerang bari nyiku beteung Ki Sugri. Aduh, Ki Sugri ngahanju sugan teh Ki Badrun moal jug nyiku wae ka manehna. Nanaonan Aisyah Badrun 3 bolon wae. Kalaka haroroi sia. Bahsar Kawi muncarang ka Ki Badrun. Atuh Ki Badrun oge teu nembalan. Tuluy we neruskeun deui leleumpangna asup ka satengahing leuweung hieum. Gancangna ieu carita Bahsar Kawi jeung Ki Durgala katut sakabeh anak buahna harita geus aranjog aya di satengahing eta leuweung. Bahsar Kawi jeung Ki Durgala harita gawena lajag-lejeg bari ngabagi panempo ka sakabeh anu aya di sabeureun eta leuweung anu katelah leuweung hieum teh. Sedengkeun ari balad-baladna mah sarare oge taya nu ngalobakeun pamolah ukur peting jaranteng bari katempona masing-masing oge jiga nu baroga rasa kasieun araya di dinya teh. Sanajan maranehna tukang bobok, tukang tarok, tukang ngrosotkeun androk cek babasanana, tapi ari kudu nyang hareupan siluman atawa jurig kejejaden mah maranehna teh teu wani. Bawa ngalajokeun tadi urang lembur teh
Gening mana eueuh mangkalong atuh katelah si Jaka Sedeng teh. Ki Durgala kituna bari lajag lejeg. Atuh karek oge samat dieu. Can oge acan di teangan. Boa di jerona ieu leuweung eta babanya teh. Ajedogna. Basar kawi rada keheul ka Ki Durgala teh. Sabab ngomongna jiga nu hayang gampang wae teu hayangeun hese. Lah piraku deui jor-joran ka tengah leuweung sagala. Pan ieu teh leuweung sayangna jurig jeung marakasakan. Pastina oge wal salam mata tuh eta babanya teh dihakan ku jurig di dieu. Ceuk Ki Durgala sarua manehna ge rada ka Basar Kawi. Aya meureun setengah jam mah maranehna asruk-asrukan di eta leuweung nyangan jaka sinting anu pamikir maranehna mah dumasar beja cek urang lembur teh cenah jaga teh aya di dinya jaka teh ayana di dinya. Anu antukna mah sararea darariuk ngareureuhkeun kecape. Ki Durgala anu gawena teh ngan kukurutus wae bari ambek-ambekan ti tadi keneh boga rasa dilejokeun ku urang lembur anu nuduhkeun ka leuweung eta. Goblok dewek asa dicogado ku urang lembur tadi. Pana gening babangok mangkeluk sinting teh eueuh di dieu. Ki Durgala kituna teh bari lajag lejeg teu puguh cicing. Ulah kagok capek ayeuna mah Durgala. Urang saksrak we terus salagana oge leuweung. Basar Kawi maneh hararipu nyeritana teh nyebutkeun salagana leuweung sagala. Atuh puguh we Ki Durgala teh kot kamolotot ka Basar Kawi. Make utek atuh ari ngomong teh Sarkawi. Badu melendung wae sia mah ngacapek teh. Memangna ieu leuweung teh sagede pelok, leuweung sakieu legana jeung rembat ku kakayon anu garede kieu. Piraku rek disaksrak sakabehna mah. Meureun setauneun mah. Dasar aki-aki teh jiga nu mabok kebangus teh. Ki Durgala nyeritana geus teu hiding-hideng deui ka Basar Kawi. Atuh puguh we Basar Kawi teh lain deui musial amarahna asa ditincak ulu ku Ki Durgala. Da manehna sorangan teu sieuneun ku Ki Durgala teh. Minta tulung so teh hayang ngahijikeun kekuatan we. Maksudna mah Basar Kawi mah. Ari sia nya capek teh kawas ka budak ololeh wae. Kasar sia Durgala. Sor sia maju hayang nyaho sakumaha kahabatan sia teh kitu teh bari luncat ka hareupeun Ki Durgala. Dasar ake-ake kolot kumaneh lebokeun jurig sia Basar Kawi. Kalah ngajakan gelut ka dewek. Sor wae sia ari untupan keneh mah ngelawan dewek. Ki Durgala mencerong ke Basar Kawi. Teu anta parah deui ngan sebrut we Basar Kawi mentakeun panarajangna. Sukuna ngahyuk rek najong gado Ki Durgala. Peureub katuhuna ngeblesat rek nunjel hulu angen. Tapi plos-plos hiji oge panarajang teh taya nu keuna kanu sasaran. Sakilat naker Ki Durgala ngagiwarkeun panarajang Basar Kawi. Teu katuturkeun ku panon Basar Kawi katut balad-baladna nu harita nyaraksian ke gedugna keur patutunggalan. Duk kuado ngadenge sora Basar Kawi ngocak awakna nyaho-nyaho ngajurah roh nyungkruk kana dapuran eurih. Una nahaon Asia Sarkawi jiga bolon wae kalah nyumput tina ori. Ki Durgala ngagak-gak ningsarikeun Basar Kawi anu keur kokosehan sukuna pabeulit kanu kakayon anu meulit kanu bitisna. Anjing sia bontong wakaseuri sia baksat.
dewek can rumah saele dulu. Kurincal deui manehna hudang sarepet ngalugas bedogna meuni ngagurilap bekat ku seukeut. Dedengkot lanca maung teh cana naon Gus ngagunakeun si tekableg ka era sia. Mbah Sarkawi teu nembalan ngan sebrut we bedogna disebetkeun ka Ki Durgala rek ngarah kanu kekemplongna. Tapi Ki Durgala oge lain jawara tah-atah ari kudu kebenangan ku kitu wae mah. Manehna rikat ngajaulkeun awakna jeleng geus aya di tukangan Mbah Sarkawi. Antukna gerwe anu tarung teh ragot naker sarua pada embung eleh pada embung kebenangan. Nyata geuning ilmu panemu jeung jurus-jurus silat Mbah Sarkawi teh bisa dianggap remeh. Pon kitu deui kabeh kahebatanna Ki Durgala sarua lain lawaneun memeh memuluk. Sawatara eta balad-baladna boh balad Ki Durgala pon kitu deui baladna Mbah Sarkawi rame pating corowok ngabobotohan gagadugna masing-masing. Anca bah terus bah anca si Durgala teh ulah dibere mingge deui hayo terus bah. Ki Badrun kituna teh bari papeta segala dinru segala niru kanu keur tarung. Si laing jeung dewek lawana hayang nyao sia sok sia maju. Si Dogol anu tadi ngarasa panas ceudina ku omongan Ki Badrun anu ngancam pah pisan ka gedugna. Naon sia teh hayang diadu jeung dewek, sor maju tiluanana oge digayam ku dewek mah sia sakalian. Ki Badrun muntu pisan ka si Dogol teh. Atuh ngadenge kitu si Sapri jeung si Jahim oge sarengkat arek ngaraponan Ki Badrun Ki Sugri anu tadi keur diuk dina luhureun batu manehna oge nyerendeg nyampeurkeun ka si Dogol jeung batur-baturna. Atuh teu bisa dipondah deui ngander we garelut meuni campuh kaayaan teh jadi rame ku patlak merebutkeun paisan kosong. Tatangkalan jeung kakayon anu kaidak ku anu tararung meuni pating dorokdok parenggas ngajadikeun kaayaan harita jadi seah teu puguh tengikeunana ku pating growokna anu keur tarung merebutkeun nanahawan. Sato-sato anu aya di dinya jelung-jeleng lalumpatan sieun kabarerang ku nu garelut. Monyet pating jerewet seruli ceurik kerawah riwih lutung tulung-tulungan kabeh birat ngajauhan tempat eta. Dina kayan kitu hawar-hawar kadenge aya anu keur seserian cekekikan. Sorana pating saleor ka bawah angin sakapeung jiga deukeut sakapeung mah jiga nu jauh sorana teh. Barang ngadenge anu seserian kitu anu keur tararung teh areureun ceulina ngadenengkeun eta anu keur seuri. Hop heula Durgala. Heup. Oge sararea heup. Naonan atuh urang teh teu pupuguh ngadon raribut tah dengikeun tah. Kadarenge teu. Mbah Sarkawi kituna teh bari ngadengikeun sirahna nyoba-nyoba nyimplang palebah mana datangna eta sora anu cikikikan teh. Urang mah yakin eta anu keur seserian teh pasti mangkeluk sinting teh anu keur ditareangan ku urang sararea. Ki Badrun ngajelaskeun ka nyahona, atuh sararea oge unggek da memang diantara maranehna teh kabeh oge kungsi panggih jeung Jaka Sinting. Iwal ti Ki Durgala anu can kungsi panggih mah